Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi di mana bae ayana sareng acara obrolan sawaka urang lembur di Jet Channel biasa dina acara non gitu ngamumule seni tradisi Sunda khususnya dina bidang kacang pisuling kayan aya nu ngawih karasan dina danget ieu aya kasepuhan panginten kang edihnya alhamdulillah biasa nyarangan kanggo ngadungikeun atanapi masihan ilmu anjeunna dina bidang ngawi. Mudah-mudahan aya penerusna kainten atas anjeunna insyaallah panten satacana kasepuhan panten urang halakeun heula kusim kuring ya diantawisna ieu teh karasan dina wengi ieu teh atanapi danget ieu Kang Soleh anu tos biasa aja nama tukang suling gitu mohon anu sok dina sisiniran mah ajeuna teh digalentor digalemo disasar di ayap-ayap pas liangna ngeunah cenah si Kang murid padahal naon suling eta teh gitu eta suling gitu mun karasan aya Kang Irfan ya anu ajeuna mah biasa karena tual toel gitu ya karena benang besi benang kawat ya kacapi karasan aya ieu si Bandar Bandar Hayam. Bandar segala asal ulah bandar awewe badai anjeunna teh naon mika resep mika cinta karena seni tradisi mudah-mudahan seni tradisi urang langkung majeng alhamdulillah sim kuring pangitu sareng Bang Jack Channel sareng rekan-rekan kamerawan Kang Haris karasan Kang Dedi oge sami asisten kamerawan ya alhamdulillah ya Kang Budi selaku ya pelaksana ya iya pelaksana peralatan aja alhamdulillah aja kandi ya urang kawitan gitu ya urang teh etang-etang ngamumule seni tradisi dina bidang kaca pisuling insyaallah di kawihan panginten sementara sim kuring panginten sejak ngalagukeun panginten dina lagu kalangkang tentunya mudah-mudahan ieu lagu teh tiasa inspirasi ka urang sadayana ka urang kalih anu mika resep gitu insyaallah mangga sasarangan sim kuring di Jet Channel anu bade latihan mangga sumping we ka Jet Channel atanapi hubungi Jet Channel anu hoyong latihan ngawi latihan ngacapi latihan nyuling gamelan mangga sumping we ka Jet Channel insyaallah di saung Pani Isan saung cinta kasih sayang dina seni tradisi ya Pak Kang Ivan udah ngajentreng mohon insyaallah dina lagu kalangkang mohon mangga kayaknya kupingan jadi urang terlepas dina ketukan sareng irama nada urang tidak betul siap jaina nana dina impen sakit nuning bersih setia jadi kekasih dina impen
Geuning sakituna paneuteung marah manis saisi ka embung kami semut panjang taya terasa kena sama kami ya teh da urang malatihan tah ieu dina 2 wilet nya ieu nama da teh rasa wilet janten rusuh gitu tah jadi lagu teh dina 2 wilet jadi rada diancaan ngacapina tah ieu pada sana-sana dia mah kanggo urang diajar janten tah aya kanggo reng hapan lah gitu tah ieu mah eta urang sanes main tah ieu mah urang mah eta latihan kan gitu nya tah janten dina lagu kalangkang teh eta teh 2 wilet teh rada acak gitu gitunya ke diajar ngawi gitu ya tah ieu mah bari pan judul lagi tutorial diajar ngawi kan gitunya tah gitu janten area mana nyantai aja eta teh pomi 2 wilet mah aya 8 ketukan tah gitu janten supados terang wargi-wargi gue oh naon atuh disebut 2 wilet teh nyata aya ketukan 2 wilet mah lampat nyata 8 ketukan upami sawilet mah nyata 4 ketukan gitu biasana nya janten lagu teh aya nu sawilet aya nu 2 wilet tah kalangkang teh hilapti simkuring tadi teh diartoskeun yen kalangkang teh dina posisi catri 2 wilet tah gitu nya gitu insyaallah mangga urang cobian dina 2 wilet nya tadi mah dina sawilet aya nama urang dina 2 wilet tah mohon mangga Kang Ipa dina 2 wilet gitu contoh di dina 2 wilet nyantai ya tah eta tah kitu ari 2 wilet lah Geuning sakitu dada nuwening bersih setia jadi kekasih dina impena geuning sakitu marah main manis teisi ka embung dami rambut panjang nu ngarumbai disangke panangan gampang
lalaunan raraya tengah rangkulan karaos pageula luhur pasir tepung tetep dua kekagaan nuduaan lima nuduaan hanjakan teuing endah harapan diri sing nyandi yang kebahagiaan rambut panjang nu ngarumai disangke pandangan nyapai lalaunan raraya tanah rangkulan karaos pageulina luhur pasir tepung tetep terlambat asin nu makan kabagjan nuduaan hanjakan teuing sampai gitunya sila etang-etang ya saling adarasnya nah lebetna dina eta aya ketukan jadi satacana lebet teh di naon atuh gunana urang panangan kikian eta teh lain naon lain nepakana naon eta teh mere ketukan urang hiji ya itu intina nah maksud teh insya Allah ke sanes motor tepatnya mudah-mudahan acara tutorial ieu mah sanes ieu mah sanes main sanes so ieu mah cara latihan ngawi cara latihan ngacapi sadayana ieu mah latihan gitu iya insya Allah upami nabu mah sanes kieu ieu mah da latihan namina ge ieu mah naon ngalatih utamina kanu ngawi gitu bisi lagu ieu teh posisina kumaha gitu. Insyaallah kita pasti dina acara lagu sanesna dina posisi nu sanes aya kulu-kulu, aya sorong dayung, aya mitra, aya kulu-kulu barang sareng nu sanesna insyaallah engke urang tepang deui dina acara obrolan cawekah urang lebur di Jet Channel.